Halo. Sampurasun. Wilujeng sumping di channel Pak Iwan hiji genep 2. Kumaha kabarna sadayana? Mudah-mudahan sadayana aya dina kaayaan sehat. Tah, dina video ieu Bapak baris ngabahas rupa-rupa tanda baca. Nah, tanda baca dina bahasa Sunda jeung bahasa Indonesia sarua wae. Nu ngabedakeun ngan ngaranna. Contona tanda panyeluk. Nah, dina bahasa Indonesia eta teh tanda seru. Jadi tanda panyeluk jeung tanda seru eta teh sarua. Aya oge tanda tanya, aya oge tanda kurung, aya koma jeung titik. Tah, dina video ieu nu baris dibahas nyaeta tanda titik. Tanda titik digunakeun pikeun nuduhkeun tanda pamungkas kalimah. Contona, Ema mulih didamel titik. Di akhir kalimah ngagunakeun tanda baca titik. Bapak nuju kulem. Di akhir kalimah ngagunakeun tanda baca titik. Nu katilu, engkom nuju ameng. Di akhir kalimah ngagunakeun tanda baca titik. Tah, ayeuna coba salin kalimah ieu sarta lengkepan ku tanda titik jeung huruf kapital nu bener. Nomor hiji, Agus Tumpak Delman. Nomor 2, Entin ngajak sasalaman. Nomor 3, Abdi nganjang ka bumi uwa. Nomor 4, Aki nyandak ka karen. Nomor 5, Bapak nuju leleson. Tulis jawaban di buku tugas sarta laporkeun ka guru sewang-sewangan. Hatur nuhun kana perhatosanana. Salam semangat.